Bismillahirrahmanirrahim. Ka Allah ge kitu sarua aya anu sono ka Allah, aya nu biasa-biasa. Ciri nu sono ka Allah resep ngagawean parentahanana. Mun aya suara azan lumpat kosepan gitu lumpat ya. Sono ka Allah gegeran ka masjid, kos di Mekah sono ka masjid, di Madinah sono ka masjid, barang balik ka di atuh haju teu ka masjid-masjid. Kadang-kadang teh sholat di Lampung tapi teu jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing. Kakangjeng Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae, aya nu munafik malah kawali kitu aya nu sono jasa, sehingga agawean-pagaweanna dipigawe kusono ka para wali Allah, nuturkeun sepak terjang para aulia-aulia Allah subhanahu. Kitu keneh ka para ulama sono jasa dijujug di mana aya, di mana bae kusono lantaran ulama teh aya kecap cek Kanjeng Nabi, al ulama'u warasatul anbiya illa ulama Golkar. Henteu tah geus pasti henteu bae teh ulah mang-mang deui henteu bisi mang-mang cenah henteu. Pastikeun di jero hati illal ulama al Golkar. Besi cenah henteu bae geus pasti kan henteu bae selain guys. Sebabnya dakwah lain ka Allah, dakwah ka Golkar. Wah, ulama petilu memberi teu wa illal ulama ketiga. Wajana pegawai mah azala memberi PKB mah teu wa illal ulama PKB. Sarua sebab dakwahna lain ka Allah tapi ngajakan ka organisasi jeung ka partai. Wajibah sanajan di partai ge atuh aya di warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun sia kuai bener sia panaya cirinya tuh. Ciri ulama Golkar ngajak Golkar urang teu daek bendu mah ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah bendu teu sasalaman bid'ah bu supaya kos kitu awas ulama PKB gitu kan pada ulama juri dulu. Ieu keur carita ulah salah cinta. Sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna. Cinta ka ulama petiluah ka duitna. Kitu keneh ulama-ulama lain berarti ulah mang li besi aya ka mang-mang kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang, ulah mang li lain warasatul anbiya geus sakitu. Wah cenah kiai mah soteuing ih sia mah make wah-wahan keneh bae mal ka sorga sia.
nggak terlalu ceneki uci mah sabodo ieu lebih terlalu dan itu susah mah teu lagu oma terlalu mah aduh insyaallah ya supaya kita mangan ulah biasa-biasa deh teman sepira ulama baca okok bangun begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasihatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Quran make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al-ulama warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah itu mulai tuh kitu jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ka Kangjeng Rasul ka para wali ka para ulama sono jeung teu sonona tergantung masing-masing geus kebalang teu kapanggih jeung lurah ya kana sono jasa lantaran biasana nyana lumayan sok saaya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna gitu teh sono jasa ka pacamat lumayanan sono na kaca ayeuna teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kai nyarekanan lesya teh kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke kurang di awak ai jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama lah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung di sono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah mah PKS tah mah kos kitu teu make ulama deuk kumaha salat teu make kopiah pakai celana terus baik kadang-kadang pakai training jadi ke sholat itu memang pemikirannya SKJ tukos darah itu kan akibat tuh pakai ulama kebelah itu nanti ulah cinta kepada wali Allah malah terpercaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca punya Al-Quran tapi ketika orang nyaritakan para awliya Allah nyaritakan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakan ajaran-ajaran anak nyaritakan kitu Abu Hasan As-Sadili nyaritakan Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya nyana ciciduh bakal napir-napir kuari geus ambalayah di Indonesia
belaluhur ada geus ulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi lamun deuk hiji deui sahabat Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah hiji bae Ali Syiah tamakos ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah Jawa Barat di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu ngaranna habaib nu kuduna cinta ka kawirin Nabi cinta ka para sahabat cinta ka para aulia tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyangan nu mawa Syiah cocok kuari di Tangerang entak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang kamari ieu isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta nu ngajina cukup di majalah cukup di koran di televisi internet dan lain sebagainya guruna ge Syekh Google nah ieu bakal kumaha ka dituna Masya Allah karim khawatir ayo khawatir bayangan ka ditu nama gerak Allah khawatir sote anu sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir khawatir gatuh geus digerakkeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir perjuangan yana ngawirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 deui can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah pada ju capek temantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 puat 7 peting wirid geus sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun aduh karasa da wiridan wa asal aya maksud henteu lillah atuh geus terenggeusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng kuari jatilo tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh ku kuali teh capek saca bulan tuh karasana ku aing puguhna mah aing kapanggih jeung kunti anak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel beki nikmat beki lazat beki indah sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunaheun tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaranna aya kanikmatan moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin teh jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan
maneh enak kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukakeun saha nu ngawiridna si fulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas saya bejakan ayo tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridan nahju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya ditutupkeun tah eta siga da di cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunia ieu mah sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Tuhan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entak komo atuh wah urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya derajat tapi tetap di aku bae ya aku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ket tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtungin mencarang keneh kapal nyana jadi kenek bawa Masya Allah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi puat kurang kumaha hararebat anu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bustami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuhan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya mah henteu tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh dengan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuhan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah hasana sogol ngadeng aing mah Syekh aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble teh mah positif ayo gitu lah coba ke hadiah aing ge ruang cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh
pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing geus kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan datang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya ji Allah sakat hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nanti mah kiamat niatna hiber deh tayang aing gayang hadir ceknya itu kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah ayo jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya ayo terpercaya baca Abdul Qadir wali ceknya sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali macana ceknya tidak naik nupang bagusna terus karena naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh kan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunana we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah moal numpak kuda leumpang karunya sih tumpakan berat nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok kuda ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nyababawaan nyatuan manyambil satu berat menayangnya ya delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak ya percaya masya Allah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus tumpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus tumpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa nama aing waduh itu makan ku Tuhan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondo ya aw jaknya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema na mah leutik atuh lah nyaho jaknya berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa tah mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana namun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka Tuhan sekula yang ditumpakan sakali becak kana teh kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kadinya nya da ge usah diset bae ini tumpak tancan cak kuda entos
Masya Allah teka rasa nempel aja atau nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lompat atau nyana embung milu atau terus mereka itu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu panjak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dihimarkeun bae kan kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu nya numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si lega keneh besi berateun besi berateun himar besi berateun pan meureun ditenden di dieu berat bakur ditenden di pundak atuh nya berat bakur bae jadi dinya keneh teu cekeuna besi berateun ditenden di dieu mah teu kaharti cenah besi berateun kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akun beratna henteu pan bisa henteu mun hayang nyaho cekeuna kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cekeuna teh lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjang tuan panjang tuan ge meureunanan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kula mah teu nempel ka himar teu kaarti manya teu nempel ya hayang dibuktikeun kotlek himar terus bae lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleuh himar deuleuh Abu Yazid sakieu jaheul tah watak ge kula mah lamun numpak nanaon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel teu berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya kitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkat nak beres silaturahmi ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mau berkah di warung urut nyana beli rokok beli lauk beli naon candat can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu Masya Allah urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya
aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput hei panai guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajeun teu pangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza dzukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri sikti mangeta nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kangga Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sebenarnya murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu pula hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing mah sia ye cek wala jadi ribet geus atuh kieu betul ayo ge cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu keubal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanyan mikiran balik balik dah gula dicekelan deui mah masing-masing balik nawa ada tahara jasa masyaallah karim teu meunang teh ilmu-ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun tah lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadieu capekna karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun masyaallah jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta manji mun capek jasa geus sia di dieu we tungguan pokoknya saya balik los di tungguan di dahar mau los balik terus baik pada tangarana jayom ke terang kan kana teh masya Allah jadi balik baton bareng ayu geus teu kuat bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun teh ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting yana mau tungked tek cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubuk tungkeda ditenden meta di lawang gubuk cek nyana sare peuting gudang neangan sumur turun ke handap seeutik aya cai wudu salat di gubuk beres berangkat itu berangkat teh gubuk eueuh gubuk tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu ima jadu tadi teh horenganan Masya Allah cak saya
Jadi Syekh Nawawi teh HS diletah orang. Paingan ngembol cak yana teh. Paingan ngembol ngeun jasa orang letah orang. Pada eta lain lalagan. Atuh lamun si eta basarnya geus tinggal wala-wala tah geus. Tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un geus kuburan-kuburan acan dileg-leg belep. Oh, Masya Allah eta. Jadi cak orang eta kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkan di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun. Neku baca maka wali mah. Jin batak atuh teu sieun sarajan ka oray geus semua orayna ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh, pan urang mah neuleuk oray leutik. Orangnya genang tangan, bang. Orangnya genang tangan ke orang lagi lupat. Namun lupa Mongol mah. Cak orang itu sieun sia kai, encan di kuburan sia. Orang sujaul akro kakaraku aing doang sia lumpat, engke lumpat ke mana sia? Ayo sia jelema nu tengah zakat engke tah sujail akro. Ye, cak orang ngomong orang ge nyaun kan, segede aing we sia lulumpatan di kuburan sia dek lubat kemana? Leg-leg sia. Orang ngomong orang ngaleo, eta pan urang masyaallah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orang. Calangap diletahna. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Kanyahoan anak eta oray teh deui ditungkedna teh luhurna lencos aya getihan urut nahan tah tek katahan cik Syekh Nawawi teh hampuran teu salah sakena teh eta bisa hampuran gitu kan mun urang mah kabeneran mau tungked dia heuh sia oray ngaleos masyaallah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitab lain alagan waliyun min auliyaillah. Cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embu maca sebab naon sakadar akademis atuh. Ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis mah bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mah tuh ieu hebat kandang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutupkeun istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna. Urang mah karak nulis sholawat bage dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin. Harus ada izin dan izinnya harus 5 juta. Tolol teh. Dikamangpaatkeun geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang mengfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur urang. Terus gitu. Teu beres. Teu tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid ge. Ieu cenah Quran ulah, saeutik mah ulah. Mingpang geus minggir deui bae kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Na ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endek hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah. Emang kumaha deui
anu paling urang anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga nu sakicep nu sakilat anu lumpat nu hiber blor-blor ka surga apaan potongan karya ieu potongan naon ieu mah kredit aya di nyana bunga bank aya di nyana HP diceuli ge aya masa ka surga potongan kieu asal ieu mah gak gejebur kabeh mah dipimpin ku si eta ngagejebur caha urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka ketika para wali Allah dek kana ka surga para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana Ali karamallahu wajah pemimpin wali Allah berangkat cak Kangjeng stop ieu rombongan sa wali-wali Allah keula ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas istana geus aya bidadari geus nungguan kenikmatan geus aya tah tulungan tah ayo coba cah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh tangan ya Allah ya Rabbi para wali mah teu meunang syuhada mah geus diheula ka ditu para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu teu dibere mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus diheula tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh cuman kumaha aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir emang sia wauh aing mah osok milu baheula teh haol-haol bae mah sia aing mah henteu milu ge aing mah jauh dahar ja henteu aing mah dahar ja mere komo mere mah tah ieu disetok ku Kangjeng para wali Allah ditahan neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we aya di dinya bareng kadeuleuk oh iya ya sip cek plan saya ya oh iya mah teh ya tah sangaran ieu aja pendek ulang ada tuh ieu eueuh di bukuna eueuh ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ya di exit ya tak urang lamun inget kali kan indah jasa mah enggak wae teu percaya Allah teh itu jeung Muhammadiyah urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di manaqibna araya Masya Allah karim indah amat ketika manehanana milihan ayo kade urang geus aya di dinya salah ya Allah ya Rabbi masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang di dunia urang tentrem di akhirat urang kabar wali boga anak ngalahirkeun sarwiti eta anakna begitu datang ke alam dunia sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui wa alaiha wajib kanyi sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi sarwiti nyusuan anak kanu pertama wajib tah borosot adanan sunah ku bapana katuhu adanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar
ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus si pandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta sing hade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh we langsung gak langsung susu sapi geus we make susu sapi mentek kagedean lagi atuh geus we nya nanti aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah tah kadituna mah bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au ajdabiatun wajaba irdauhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui deuk kumaha deui Masya Allah ieu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh tepuguh tekaru di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakitnya ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingseun waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae
aset nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu batur ge keur bingung mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Neng geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handap pan cek pamajikan handap caki uci ge aing pan nu jadi tatagonan tah masyaallah eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deh bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usap ke tuh ai jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deh nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uninga malah mah kudu cara madukun baheula menok bagus jasa ieu mah geus tenang bae masalah ke disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan WSG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka kitu masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah ke ku emak dibantuan mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon beureunan kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah mun sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empan jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngeunah biasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha meuleus gara datang we geus kada can meuleus mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek eta teh
datang maka rumah sakit itu diimpus ente nungguan ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain saya aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun HS di musola mah bebas pan eta mah masyaallah karim aduh saya lahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nulungan tate nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutnya mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indung menyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen gaya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bede kadang udah burat teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga henteu bede masalah bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa dedeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh menang kanu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae kanu sejen teu naon kos kitu aya satuju kabehan tapi cekaul asa laisa lahu man'uha teu meunang kanu jadi salakina yen ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul ieu khusus seueurna ulama wallahu a'lam wa ini tafaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal hayang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna teu teu naon ngan kurang mah bayar sabaraha tuh bayarna teh ya eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar atuh
tawar jadilah 40.000 sapoe teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anak natea nuta tadi naja aya ieu batur mun batur mah tetep teguh dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae kuneng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pemajikan gitu ya sehingga deh kebaliknya aja yang minta bayaran deh